Can pernah ibadah seketika can rek ibadah sosial rek ibadah mahdoh can orang tah can orang ngan mautna mawa tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabawa keur maut teu dicopot ku Allah henteu kabawa no eta we doang maut teh ya mau eta doang Payaqulullahu maka ngandika sapa Allah azza hale maha mulia Allah wa jalla lama agung Allah ding lapat syafaat manane nyafaatan al malaikatu sapa pira-pira malaikat wa syafala nulungan anabiyuna sapa nabi kabeh wa syafahal mukminuna lan wus nyapatan sapa wong mukmin kabeh walam yabkolan ora tetep illa arhamur rahimin angin sapa zat kang leuwih welas arrahimina kang welas kabeh payak bidu mangka anggenggem Allah qobdotan ing genggeman sawiji minarin saking neraka payukhriju mangka metukeun Allah mina saking nar kauman ing kaum sawiji lam malu kang ora migawe ya kaum khairon ing kabecikan kot kalawan babar pisan kod adau kang temen-temen ngaliwat ya kaum jami'ana jam'an jaman jamaman hamim mim hamaman adau ngaliwat hamaman ing areng payulki mangkani bakeun Allah ing kaum pinahrin ing dalam buangawan ala babil jannati ngatasé pintu surga yuqalu kang den ucapkeun lahu kadue nahrin nahrul hayati opo ngawan kauripan payah rujuna mangka metu ya kaum kama takhruju kaya oleh metu al habbatu opo biji min hamili sali saking bawa caah wa piriwayatin lan kawarid ing dalem riwayat sawiji opo lapat payakhrujuna manane mangka metu ya kaum kalulu'i kaya inten lu'lu piriko bihi ikut tetep ing lam piro-piro gulu kaum al khawatimu
rupa pira-pira naon watin bahasa urang mah stempel taripu kang weruh hum ing kaum ahlul jannati sapa ahlu surga wa yaquluna lan ngandika ya ahlul jannah ing lapad haula manane utai kilah samria kaum aladina iku wong adkhala kang manjingkeun ing ladina Allahu sapa Allah al jannata ing surga bigeri amalin kalawan ora amal amilu kang migawe ya ladina ing amal wala khairin lan ora kabecikan kodamu kang andinginkeun ya ladina ing khoir sumaya kulu kali-kali ngandika Allah lahum kadue ladina kaum saru ing lapat udkhulu manane manjing sira kabeh al jannata ing surga pama mangkau tawi barang roaetumu kang ningali sira kabeh kuing barang bahwa iku mangkau ti barang lak iku tep kadue sira kabeh Paya kuluna maka ngandikaya kaum ladina sarwa ing lapad robbana a'toitan robbana pangeran kita a'toita wus aweh Tuhan na ing kita ma ing barang lam tukti kang ora ngaweh kentuan ahadan ing wong sawi minal alamina saking alam payakul maka ngandika Allah ing lapad lakum indi lakum ikut tep kadue sira kabeh indi ing dalam mungguh isun afdolu utawi kang leuwih utama min hadza saking iki barang pamara itu payakuluna maka andikaya kaum ing lapad robbana wa ayu syai'in pangeran kita wa ayu syai'in lan utawi endi sawiji-wiji afdalu iku leuwih utama min hadza saking iki barang payakulu maka ngandika Allah ing lapad ridho yaiku karidoan isun pala asfotu mangkora bendu isun alaikum ingatase sira kabeh ba'dahu ing lam sause ridho abadan ing dalam salawas wapil hadis silan kawarid ing dalam hadisan anallaha opo satune Allah ta'ala hale mahalur Allah kola iku ngandika ya Allah ing lafad wa izzati wa jalal demi kamuliaan isun
wa jalalilan kagungan isun la ukhrijanna yakti metu akan temenan isun yakni neja Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nari saking man ing wong kala kangan dikaya man ing lafad la ilaha illallah maratan ing balenan sawiji bi umrihi ing dalam umur eman wa matalan mati man ala dalika ing atase mangkono la ilaha illallah. Keur nyaritakeun saha-saha nu bakal bisa nyapatan di poe akhirat nulungan ti neraka kana surga nulungan hanyat di neraka geus kabeh tong ning para malaikat tong ning para rasul tong ning para nabi jalma-jalma salian ti nabi jeung rasul ge eta bakal bisa nulungan malah kamari teh anu loba nulungan asa awet sangana poho deui aduh para kamari geus nulungan kabeh para sahabat geus nulungan kabeh tepi ka terakhir teh ya jelema-jelema anu aya kaalusan sagede siki sasawi ge kolot titah diangkat geus Gusti nama geus eueuh jalma neraka anu aya kaalusanana nu aya ibadah saeutik geus eueuh tinggal daroh kawetan ngan eta ya keneh maot nama iman mah kabawa maotna mah tauhid wungkul teu mawa salat teu mawa puasa teu mawa naon teu mawa tauhid we wungkul la ilaha illallah kabawa tah maot ya cek Allah eueuh deui eueuh Gusti daya deui nya cek Allah naon nya fayaqulullahu mangka Allah engke bakal ngadauh ieu cek Allah syafaatil malaikat sakabeh malaikat geus narulungan geus ngabelaan ka jalma mukmin di neraka ka surga wa syafa'an nabiyuna sakabeh nabi geus ngabarelaan ka umat masing-masing wasapal mukminun jalma-jalma mukmin geus narulungan walam yabqa teu aya sesana eueuh nu teu nulungan kabeh ge geus narulungan cek Allah tinggal aing cek Allah encan illa arhamur rahimin kecuali nu encan teh zat anu pangbager-bageurna nu pangbager-bageurna encan Allah taala nya makhluk ge geus narulungan sanggeus kitu payak bidu qabdotan minar ya bahasa yak bidu bingungnya di makhluk mah Allah nyokot sakeupel di neraka nya Allah ngeupel ai ngeupel aya ramoan eleungeun sedengkeun Allah mah teu ngagaduhan Allah mazzatit ya kurang leuwih mun Allah taala nakdirkeun nya qabdotan ku takdir Allah taala anu akul jeung rencana Allah ti ajali Allah ngaluarkeun hiji kaum ti neraka lam ya'malu kharontot anu eta kaum
can pernah ibadah saeutik-eutik acan dikaluarkeun ngan geus kabihan teh ayeuna rulungannya tuh atuh eta pangdilan can pernah ibadah saeutik-eutik acan rek ibadah sosial rek ibadah mahdoh can orang ngan maotna mawa tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabawa keur maot teu dicopot ku Allah henteu kabawa eta we doang maot teh ya mau eta doang can pernah beramal saeutik ge cenah eta mah dicopotna teh qad adao hamaman geus leuwih ti areng eta mah hideungna qad adao hamaman geus leuwih ti areng eta mah geus leuwih ti areng naon lembu apanya qad adao hamaman begitu diangkatkeun ditakdirkeun ku Allah nya diangkat di neraka teh qad adao hamaman geus rupana geus liwat ti areng kumanya liwat ti areng payulkihim binari nahrin tuluy ku Allah gerage dibabetkeun deui ku Allahnya aduh ya dalam urang teu ngalaman tauhid kumaha eta tuluy eta sekelompok kaum anu lain saeutik ukuranana ku Allah ditakdirkeun ditempatkeun dina hiji wahangan anu aya hareupeun surga dikeun wahanganna tah disebutna nahrul hayat wahangan cai kahuripan cai kahuripan tak lamun yang awet ngora gitu jadinya kudu minang mani di cai kahuripan ulut manina indungna sangkuriang eta jika huripan et ngora jangan ulama anu gitu tapi nah sing aya ge nya hanya tinggal nama geus teu berfungsi kitu teu aya keneh ge eta ketinggalan Prabu Sliwang pan aya di hareupeun istana Bogor Masnya aya ketika huripan ketika huripan para gimana anak-anak raja Pajajaran tapi nya teu berfungsi tapi aya keneh si eta naonna mistikna gede keneh tah di surga aya nahrul hayat tah geus dicaricing di dinya geus dikeum di dinya payah rujuna laju sing pacenghul nu tadina geus leuwih ti areng teh kama tahrujul habbah bihamili saili percis okos sing pacenghulna sisikian bawa caah kamari cahder laju cah naraot lila sing pacenghulna sisikian siki pare siki eueuh segala rupa jaradi kos kitu jalaradi wa piriwayatin jeung kawari dina hiji riwayat hadis mah payah rujuna kalulu eta sekelompok kaum anu langsung diangkat ku Allah teu make pelantara sapat jelema nu bieu teh ya kaluar tina wahangan eta percis kos inten lu dina punukna nya lajuna punukna teh aya stempel na punukna riqobihim khawatim aya merek gitu curang merek khusus gitu eta merek teh bisa diketahui ku sakabeh ahli surga bisa dikenal ku ahli surga mun aya nu merekan kitu berarti tabang paneurina surga kaciri nya karena bahasa sejen mah disebut naon lamun di penjara teh can beak hukuman dikaluarkeun tah
di remisi di presiden langsung remisi tata kaciri oh iya can beak ya hukumanan ya remisi di presiden itu takos gitu jadi bisa disebutkan ya tadi itu asup ka surga teh urang surga nu teh teh nyarahun je ieu orang kitu mah ye sia karak datang asana sia ke dunya panggetolna sia ning siapa neuri kumaha itu dak cek ahli surga ke kieu itu ngomong pante betahnya ahli surga cek ahli surga ulah illadina adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairun qaddamu tah ieu jelema-jelema nu asup negeri asupkeun ka surga ku Allah tanpa amal tanpa kebaikan teh ieu jelemana aya cirian kitu ya nu geurila pena peunukna aya setempelan kanyahuan ku ahli surga nah sumayaku sanggeus taharanya ti wahangan eta kan didinya ge geus bertaheun atuh geus asa di surga mah nya encan mah karak tiwangan dong hanya tiwangan can ka surga geus bararunga ceuk Allah udkhulul jannata geurah rasup sia ka surga ieu lain surga ieu maksudna surga teh nya geurah rasup sia ka surga ceuk Allah pamaraitu sakur sagala rupa nu kapang iku sia di jero lakum eta jeung sia tu tatanya manggi awek nu sia eta itu nya loba we narkoba nu sia kabeh eta dihitung teh loba 72 nya 72 kali 2 susunan 140 atuh capek ngome susu ge di surga 74 saurang awe susunan 2 berarti kali 72 itu jambangan 2 eta we geus ganap geus pahili jeung bujal di surga mah teh kitu geus lagi dan jawab mungkin kolot mungkin lain mana susu mana bujal pahili di surga man naon nu kapayeun sia eta di jero bahwa laku eta jeung sia saking kubungah meureunnya lain meureun heuh yakin saking kubungah eta ahli raka teh anu ka surga tanpa amal kejaksanaan Allah teman cek ahli surga robana atetana malam tu tiahadan amin Gusti para abdi Gusti tetos masihan kabeh segala sesuatu nu teu dibikeun ka batu cek manehna uat lah mesti heula leuwih ti kitu sia teh nyaho ka mana wae sia nepede ku batur mah geus itu nya aduh sarebeun deui batur mah ngome susu ye malam tu tiahadan teh manehna can pernah dibikin ka batur pugu batur sarebeul leutik jadi asup ka surga na teh norak gitu norak itu jelema norak ka surga na teh saking kulila di neraka kumaha sih jelema saking saking kulila di neraka begitu ka surga teh norak saga itu duhkeun geura ge asa maena pangbogana pugu batur wati baheula itu seribuan tahun Tulus cek Allah kaeta zaman nu paneritah lakum indi afdalu min hada cek Allah aranjeun kabeh boga keneh di kaula nu leuwih tibatan kitu aya keneh cek Allah naon nya beureuna isak ieu ge mus asa kumaha boa ieu nya
norak iku mah norak. Aya kene leuwih ti kitu ceuk Allah. Ceuk eta kaum robana ayu syai'in afdalu min hada. Gusti naon deui nu leuwih ti kieu? Deui jangan asa leuwih dari cukup gitunya. Awewe menikeun loba gitunya. Kan awewe pernah aja. Itu. Masyaallah naon deui Gusti leuwih ti kieu ieu. Ceuk Allah ridhoi nu leuwih ti kitu ridho aing kasia kabehan anu palasot alaikum ba'da abadan aing moal nyiksa deui salilana karanjeun kabeh eta nu leuwih Sudah mustahil pan sia geus kieu disak di karti wae ku akal gitu. Tak ridho teh leuwih ti sagalana tibatan nu dibikeun ku Allah di surga. Ridho Allah anu moal disiksa deui, moal nyiksa deui aing ceuk Allah kasia sanggeus ayeuna ieu. Ta eta nu leuwih mah. Gitu. Wafil hadis. Jadi nu eta ge tuh geus untung di akhirat. Ya. Untung. Jadi nu eta geus untung. Cek Imam Sufyan Surita mah jadi nu eta geus untung. Artina teu langgeng di neraka kitu. Aya angkatanan. Mentak nyuhunkeun ka Allah teh mah teh hayang mawa iman Islam gitu. Tauhid teh hayang kabawa kana. Ai kabawa tauhid mah sakumaha lidana neraka aya tuntunan. Kos ieu ye. Wafil hadisi jeung kawarna hadis dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala qol Allah tos ngadawuh kieu ceuk Kang Rasul. La ukhrijanna man qala la ilaha illallah marratan bi umri wa mata ladzal. Ceuk Allah ka Kangjeng Rasul kitu janjina. Demi ceuk Allah aing ceuk Allah bakal ngaluarkeun jalma anu maca la ilaha illallah saumur hirup sakali laju kabawa maot. Can orang salat eta. Can orang puasa, can orang minum ngariung-ngariung acan ngariung maca la ilaha illallah sabaraha kali buat eta. Ieu mah saumur hirup maca la ilaha illallah. Ngan eta la ilaha illallah kabawa maot. Nunang dibaca saumur sakali teh ceuk Allah aing janji rek ngaluarkeun jelema eta di neraka. Masa kabageuran Allah eta. Nya. Itu bugana naon. Komo tapi ulah beda urangnya. Komo aing mun utulah. Itulah gitu. Tanpa Allah. Ya mudah-mudahan orang maot sing mawa iman jeung Islam sing husnul khotimah kurang keri dunya sing megawe pagawean ciri pi surga gitu. Da ciri anu ibadah mah ciri teu bisa ngajamin ka surga. Tong ning ibadah urang nu 500 tahun ibadah teu dibarengan maksiat sakijep-kijep acan ge gitu teu bisa ngajamin ngasurgakeun dirina tetep ka surga mah ku rahmat Allah. Wa rawa Tirmidzi wallahu